doa ibumu mantap dan kutukannya ridho ilahi murka ilahi. Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Kalau kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Hei manusia. Ini negaligan kata repot eta tas tadi na eusi kosmetik aya naon balik-balik ke onangan kalakah cau eusi na teh kue ali bolu aya nu kitu aya tah heuh kitu berarti akur orang di orang ditu nu katiluna ieu panitia ngemutan pas dek acara tos ngemutan ti wengi ge sieun hujan musim kuring tadi kapangarsa Pak Ustadi dia di Pasian terang di mana-mana rek muludan rek hajatan mung hujan ngalah bangkong talian ku benang gantungkeun kana lawang panto insyaallah moal turun. Hah? Oh. Pan insyaallah moal turun tadi ge. Muhun orang doakan ieu panitia sing panjang umurna babarikeun mirik rezekina oke mudah-mudahan si tambih-tambih kakiatan iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarram wal muhtaram para alim ulama para asatid para ajengan ihwanul mubaligin anu ngaheuyeuk dayeuh nyucuk ieu rembur jalma-jalma anu masul mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur amal ibadahna masing mabrur datang susu euy. Cana naon ieu teh ieu karak DP na tengah-tengah sprint. Oke mudah-mudahan sing ditebikeun tina perkara anu mantap ngajadikeun kupur amin ya robbal. Wabil khusus ka pangarsa pimpinan Majlis Taklim naon eta teh namina teh Majlis Taklim Asya Yadidin pangersa Bapak Ustadz Hilman julukana teh Kitongkat buat teh wing kilengser manehna kilongkat teuing danya pada garanut Ustadz teh keur bulan mulut mah urang doakeun mantena sing panjang yuswana dibabarikeun mirik rezekina dibarokahkeun ilmuna. Nah ari kurang semangatnya ari Ustad mah aminate kurang semangat kan Bu Ustad ge manusia butuh kana aminan naon margina Ustad teh zaman ayeuna mah tos langka manusia paling terlangka para ustad Bu upami ayeuna urang milarian calon PRT-eun ka baris milarian calon PRW-eun ngabaris milarian calon piluraheun ngabaris sok pilarian calon piustadeun tinggal ku ibu mantak para ustad para ajengan urang doakeun sing panjang umur naon margina henteu oge urang sok ngabudukeun para ustad di mana-mana lamun urang 4 bulanan nu diteang di mana-mana lamun urang 7 bulanan nu diteang di mana-mana lamun orang marhabaan nu diteang di mana-mana lamun orang ngalahirkeun nu diteang bidan maknya ustad baba di dieu mah heueuy ustad titah nampanan orok di mana-mana kamaotan nu diteang di mana-mana ayeuna ngaboehan nu diteang di mana-mana nalkinkeun nu diteang di mana-mana ngagotong mayit nu diteang paehan sakalian mayat teh ngagotong-gotong mayit na ustad
sugan di dia mah. Bu, jangankan satu negeri ini, jangankan satu lembur iya, satu masjid lamun taya ustad riweuh. Reres teu? Eta jamaah ngantosan bade netepan maghrib berjamaah. Tos satengah 7 eta ustadna cacan sumping-sumping ibu. Ai torojo teh tegung silami bapak RT. Ai sugan teh bade ngimaman padahal pengumuman. Para jamaah sadayana berhubungan ieu Pak Ustadna mencret berat, maka maghrib ieu diliburkeun. Aya maghrib libur. Sok riweuh teh eta masjid. Matak yakin orang doakeun ieu para ustad, para ajengan, para kiai supaya panjang umurna, dibabarikeun merik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkeun rumah tanggana, amin ya robbal. Kaparatul pemerintah nu gagaduhan wewenang di wewengkon, wabil khusus Ibu RW nyonong mau ke mana tuh? Ibu RT teu aya supados ayeuna sok sanaos teu aya oge urang doakeun. Mudah-mudahan ieu Pak RT, Pak RW sing panjang umurna, dijadikan pemimpin anu adil tur bijaksana, amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu-ibu rahimakumullah nu keur miharep rahmat Allah, hade goreng kecap kicep tingkah langkah jeung pola sok sanaos ayeuna poe kamari urang menang kabungah moal kasamper poe sukan belum tentu kealaman. Poe teh aya tilu, poe nu unggeus, poe nu euker, poe nu arek, poe nu unggeus moal kasamper poe nu euker, ayeuna teh poe nu arek belum tentu kealaman. Awani ku betah di alam dunia, ulur tahun datang bulan, saton asa genep bulan asa sabulan, sabulan asa saminggu, saminggu asa sapoe, sapoe asa sajam, sajam asa samenit, samenit asa sadetik. Mun teu percaya tanyakeun wae kanu boga hutang kiridit. Ari ibu sok ngahutang, heuda katingali wajah-wajah kiridit ieu teh. Ari eta kerudung menang nganyuk. Oh, bisi lamun menang nganyuk geus lalunas apa encan. Oh, da katingali anu geus lunas mah pakuh make nage. Anu can lunas mah ngamai. Eta leuh diomekeun katingali na nganyukna. Atuh mudah-mudahan nu gaduh sametan singkat taur sametanana berkah maulid ibu. Anu luhur kaju, anu handap ka hontan, nu leutik ka beuli, nu gede nya kitu we nganyuk deui. Dayeuna mah geus zaman musim kredit, reres teu? Imah menang, mobil menang, motor menang, salaki menang, awas sakiridit. Tuh, mudah-mudahan ieu berkah maulid Nabi nu teu damang sing dienggal-enggalkeun damang ku Allah Subhanahu wa taala. Margina emut kana dawuhan Allah, mau jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Hor Allah nate saeutik wengge beberegeg Allah na singkom siap bu satacana perjanjian heula lapat Allah na diucapkeun ulah wakaliren lamun ieu can ngeupul siap. Mau jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Pancan ngeupul. Barang siapa yang berbuat kebaikan 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali Mudah-mudahan berkah maulid Nabi nu teu damang sing dienggal-enggalkeun damang ku Allah Subhanahu wa taala. Nu ngagaduhan panyawat setruk sing leungit setrukna, nu ngagaduhan panyawat gula sing leungit gulana, nu ngagaduhan panyawat kolesterol sing leungit kolesterolna, anu nyeri sirah sing leungit nyeri sirahna kade ulah leungit sirahna, lamun leungit sirahna kikieu. Mudah-mudahan berkah maulid Nabi nu ngagaduhan motor hiji sing jadi 2, nu ngagaduhan mobil hiji sing jadi 2,
nu ngagaduhan bumi hiji sing jadi dua, nu ngabunggaan ayeuna kontrakan hiji sing jadi dua, nu ngagaduhan salaki hiji sing jadi Gusti nu agung. Alhamdulillah disim kuring dina enjing ieu ngaros bingah marwata suta bingah tahya higana tiasa silaturahmi ka kampung Benteng atas berkah wasilahna nyaeta pangarsa pun ngurusim kuring di dieu anu ngabina majlis taklim setiap minggona mudah-mudahan urang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala tos irahar jeung gali di mana-mana sim kuring ceramah nu seueurna mah nu hadir teh ibu-ibu di mana-mana muludan seueurna ibu, di mana-mana hadir rajaban seueurna mah ibu, di mana-mana pangosan bulanan seueurna mah ibu, di mana-mana pangosan minggonan seueurna mah ibu, di mana-mana nu ngahutang seueurna mah tapi ka hutang ya. Asa kagok calik mah Bu, calik apa tati ai calik teh sok aya nu kagencet. Alhamdulillah kita semua hadir di sini atas dorongan rasa cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres didorong ku rasa cinta leres Ibu. Leres anu kedah seueur bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan yaitu kaum wanita. Karena sebenarnya yang diperjuangkan lebih terdahulu yaitu seorang wanita. Karena di zaman jahiliyah seorang wanita dihinakan oleh orang jahiliyah. Sehingga ketika bayi lahir jenis kelaminnya seorang wanita tidak segan-segan orang jahiliyah mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Rasulullah melihat kejadian tersebut maka diangkatlah harkat derajat seorang wanita, emansipasi diangkat ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakin seorang wanita dimuliakan oleh Allah sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an surat An-Nis. Surat An-Nis Ibu pilarian sapanjang ngaos Al-Qur'an ayat surat Ar-Rijal. Bu, pilarian surat Ar-Rijal nyonong teu surat An-Nisa nyonong eta teh satu penghargaan di Allah Subhanahu wa taala atas berkat penghormatan Rasulullah kepada seorang wanita. Kenapa seorang wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena seorang wanita ditakdirkan bukan untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun titelnya, seorang wanita tidak bisa menjadi pemimpin rumah. Kenapa seorang wanita tidak diciptakan dari tulang tak-tak Ibu? Mana tulang tak-tak? Karena wanita diciptakan, ditakdirkan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga, menanggung beban keluarga. Kenapa seorang wanita tidak diciptakan tina tulang tonggong? Karena seorang wanita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa wanita diciptakan lain dina tulang leungeun? Karena wanita ditakdirkan untuk dijadikan permainan dan bukan dijadikan boneka oleh seorang laki-laki. Leres apa ente? Kenapa seorang wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita ditakdirkan bukan untuk diinjak-injak dan bukan untuk dihina. Leres emprak atau buaya empros mah gitu. Seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati, makanya seorang wanita itu harus dimengerti hatinya. Leres data tekop di alam. Makanya surga yang mulia tidak ditempatkan dari telapak kaki seorang nabi. Surga yang mulia tidak ditempatkan dari telapak kaki seorang wali. Surga yang mulia ditempatkan al jannatu tahta aqdamul ummahah.
Surga anu mulia, surga anu indah diletakkan di telapak kaki seorang ibu. Tapi ulah dikoreh bisi barul eta mah lain sur tapi roromeh. Bahkan doanya seorang ibu cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diijabahnya doa para nabi kepada umatnya. Doa ibumu deuh manteh dan kutukannya ridho ilahi murka ilahi. Kalau kau sayang pada kekasih lebih sayanglah. Kalau kau patuh pada rajamu lebih patuhlah. Hei manusia. Doa ibu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, saking diijabahna ibu simkuring waktu alit yuk eker ulin genah-genah ditagor kana tihang benyo sagede enog indung langsung kubuuk digesek cakur nyeri panon diletakan cakur engap cikur dikunyah diwawalkeun paeh atuh maknya hirup wah. Bahkan asup angin kapungkur ibu lain ku tolak angin ubarna ku minyak tanah leres teu dibalur ku inung ku minyak tanah cakakak di leuweung inyuk talina dihakan di beuweung hitut jadina tut leres apa henteu kakukur taya tolak angin kali saukur minyak tanah dibalur caker doa seorang mati ibu doa seorang ibu mah matak yakin orang kudu menghargai seorang. Pas orang dikandung yang dilahirkan hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha keur dikandung indung ripuh ngajuru nage ripuh sabulan mah herang 2 bulan langlang 3 bulan kumayang 4 bulan nyiraman 5 bulan sabar kahayang ketika inang urang ka bapak urang menta buah lolobi tengah peuting bayangkeun berat eta bapak urang neangan buah lolobi sigap nah sebab naon yakin jeung sugesti bapak urang bisi urang ngelai leheung saukur hayang buah lolobi ieu hayang nyocok sirah botak ku sangu ai suap ai pang teh sirah botak teh mitohana eta mitohana daekeun dicocok sirahna ku sangu saking yakin ku sugesti di mana-mana teh dipasihan incuna bisi ngelai bu keur kakandungan 6 bulan ngorak 7 bulan 8 bulan